Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sahabat-sahabatku di mana Anda berada, mudah-mudahan kalian dikasih kesehatan dan panjang. Amin. Jangan lupa tonton terus video kami Tim Bodoran Official. Jangan lupa juga subscribe-nya, jangan lupa juga like dan komennya. Oke. Woi. Neang tangkil sahade ya ini supaya boga pemasukan ya. Dan boga pemasukan ya. Dia mesti tembas kemari. Wari neangan boga sadenya ini supaya boga pemasukan ya. Mantap. Mana deh ya? Dengan iyalah tangkil batur deh jeung di bisniskeun supaya boga pemasukan itu boga pemasukan pak iya mah ya tak tahu ya iyalah bukan ayah belah dia belah ditunggu kabeh belah dia keluarnya. Tangkil aing lumayan buah nih jeung dijual mah ya. Sedap teh ya. Sugan maker mal ya, biji jeung kulitna ya. Dijual ku aing lah. Kayak nyasap pulang nganggeuskeun nyasap lah ya. Pemasukan pak ya. Iya dong jeleman boga Tegal ya. Coba samperkan Bang, kermacul Ya biasa. Tegal saya Mang. Tegal Sikribo. Oh Tegal Sikribo. Oh orang ngulit bae dia lumayan. Oh ngulik ke Sikribo. Oh lain sorangan kenyaran non. Barang nama orang mah biasa gitu tah nyamper-nyamperkeun sudagar gitu. Oh kebon-kebon. Berarti sorangannya sebagai calonnya. Calo. Pemasukan pak ya. Makan orang ke Tegal-Tegal neangan ya. Aya anu melinjon ya. Atuh aya lo bagus Sikribo ge bagus deh. Biasa ditebaskeun. Biasa tebaskeun umehna. Ana laju Sikribo na. Aya Sikribo na di saung. Oh di saung. Kucing nek nyamperkeun maka ditu bae. Lah ngobrol lah sekadengnya sugan dibikin gitu. Sugan mah dibikin. Isnya, akhirnya orang kasih Sikribo di mana sih saungna? Saungna belah ditu tuh. Orang nek lanjutkeun ieu heula ya. Calo. Itu bener biasanya calo-calo dong gitu tuh. Bising bos aing diolo doang. Iya. Ku kebenaran amat nih puasa. Anak hayang disunat pisan. Ugo, kalau tuh boga tegablag gitu tuh. Boga Tegal sakege. Garate nek dijual ke nu daek. Sugan mah aya jelema nu daek nawar ya. Da si kubil yang geus nawar-nawarkeun nya garate lain milik na moho. Insyaallah bae pangeran. Mun kisaran aya nu daek ya kana Tegal pula ieu nya. Tegal nama ieu sakieu mah lumayan ya aya 3 hektar ya. Lumayan sugan cukup jeung biaya nyunat anak ya. Sugan aya nu di kota nu di mana teh nek meuli dijual kukula dijual mau teu dijual keur butuh beneran jeung biaya hirup jeung biaya anak segala beneran jasa ieu mah sugan aya nu daek insyaallah lah. Insyaallah pangeran ieu teh boga naon ya Gusti. Oh itu doang Mang Kribo tuh. Kang. Oh lah. Weh, Kang Kribo lain. Mohon saya. Orang teh orang merapit aya naon? Biasa neangan Tegal. Neangan melinjo tangkil. Nek mayaran tah. Mohon boga Mang Kribo lain. Atuh mun buah kula ieu mah kabeh. Oh atuh loba jasa ka ditu segala kabeh ieu mah. Biasa ditebas. Atuh biasa. Atuh diuk. Tapi biasa ditebasnya. Biasa ngan ayeuna mah. Ngaran ya kerbutuhnya gitu sugan melaku ya mau menta gede kula mah. Mau menta gede. Sugan anu daek we nya. Sugan anu daek ya. Ieu kakak nek mungguna nek naon ieu nek meuli tangkal atau apa nek tangkil doang. Nyalokeun doang orang. Weh, nyalokeun nya keke dipikir-pikir lagi. Geus kieu bae kanya. Kukula ieu kabeh ieu kebon tangkil kabeh yo dicampur jeung kadu yo.
Kan mau nama keur leubet ya keur musim gitu kan ya. Nah kukula yang dek dikeluarkan KB keur butuh kula geus ka saha bae kitu nya ka saha bae. Ka saha bae nya kan nya nyetulung kula kitu ieu mah. Laju dong nak. Seberapa KB? Segi bae sih ya. Paling ku kami dijual 20 juta. KB sakabon. Hari tangkila doang mah. Nya tangkil bae urang mah. Sakabon. Kek kakak ku kami dibere Seberapa? 20.000. 20.000. Ya, Sakabon ya. sakebon 20.000 bijing rokona. Rokona. Ih, Wih, larang amat. dulu kepakean ko si Gentong bae. weh caprak dong bapak kolot. Ulah geus karek kitu mah urang menta sa 20% na bae geus urang mah. Sia torek tanaon. Ih, bejakeun 20.000 minta 20% atau aing ke blorotan. Atuh maksudna Itu mah. hampir ada kebeli kitu urang na. Atuh sih kayak dibere, rokok gentong tenang seselop. Soalnya orang mau pemasukan ya. Gitu. Iya, ya bener be ile nalagaan. Pantesan banget kesusahan. Gila aja bae. Yang geus kieu bae geus mun ditiangan be kesehatan Ah. nya. Kelamun sakirana aya datang di ke dieu. Tapi Iya kan, sekiranya 20. 20. 20 dikeluarkan ku kula kabeh. Ya, Geus ya. geus bejakeun kitu nya. Orang dibaca goreng nyaman kira nya. Sugan aya nya. Sugan. Ini salam bae keribo gitu. Mau Bege pada nyaho tungtungnya. Kira itu. Kebenaran aing tuh. Geus sugan laku 20 juta, oh. Nyunat anak 5 juta, 15 juta na jeung nyandung aing cocok. Ari kitu mah. Geus cocok kari sugan-sugan laku sugan bener teh jelema tah nyangankeun. Geus aing lah. Mulai mah sonek ngebon deui ka ieu lah. Palakan ku aing tangkil kabeh ku aing lah. Sugih-sugih aing. Ih, 20 juta yang mang keriba ya. Berarti kurang dicalokin aja dia dibayar. Iya tawar 25 juta. Banyak orang. Aja intinya bisa diatur soal Bos, tampil di gudang beak stok. Waduh, terus nu ngejual deh tah. Coba nih an yuk. Ge. Biasanya aya bae orderan mau asup. Tapi poe mah eueuh emang ge. Emanya aya calo udang nak. Coba calo Si itu teh tuh anu sok di kebon. saya tah. Si koyotnya apa sih? Wah, ngaran anu sok ngorder-ngorderkeun teh. Oh, koyod dong, nom koyod. Heeh. Orang infokeun teh orang kunjungan teh ke kebon teh kemana teh yuk. Yuk sugan aya iya ya jelema anu dek ngejual pok mah jauh geus piak di gudang beak beneran sama Beak. sekali. Beak. Ayo ge ayo. Yuk. Kengke mulai sampai beaknya, waduh bahaya lawan beak mah bisa rugi ya. Wih tapi kebun tangkil saya nya lelebet dulu ge. Dan luas amat. Coba dan infokeun dan. Ayo jangan jelema yuk sugan ka pendak yuk. Wih, bos kerangnya. Bos, Kunaon rok? tadi aya jelema nyangan ieu, Naon? nyangan tangkil. Aju kumaha? Aing teh itu betul cengkeun skribo. Yang mainan nu bogana. Tangkil nu mana nih kabeh henteu. Kemahan dulu nu eta dong, tapi dong kabeh bakal eta. Atuh amenek dibayaran kabeh. Lamun Dong. hiji doang mah kagok. Tapi awas dong, Nak. Kumaha? Rada-rada dong calo eta. Tukang ngegel. Weh, aing mah bisa Pak, bisa iya. Jurus colok. Awas deh pecuan. Nang Calo rada-rada. macam-macam kana aing mah hayang di eupeuseun ku aing kuluna. Nawar berapa emang tadi teh. Soalnya tadi aku kami kita ke saung bae. 20 juta Kabeh. kabeh tangkila doang. Wah nih 20 juta mah. Geus makana sugan-sugan bener eta jelema nya. Oh, sugan. Banget mah asem. Atau mangkana cek kami Banget ge. mah sugan-sugan bener. Teu bener ku aing dipeupeskeun ku aing beungeutna. Pokoknya teu bener murang di ieu bae. Oh, Kalian laju belah ditu geus dikoredan kabeh. enggak tinggal nu kebelah di itu doang can teh seutik deui. Weh, aing geus Ngasa heula ke saung heula ya. Oh. Istirahat. meuli cai. Oh iya, itu mau cai-cai acan ke kebon. Ih, Yo, meuli cai yo. masih gedean. Ayo kali di gudang beak. Geus coba nginfo ku ditu tuh. Kali di gudang geus barang. Nginfo nyangan jelema anu ngejual tangkil ya. Kamu sih mau info Info kemana tuh? Itu tuh. Nyangan jelema. kemana ya nyan calo? Yang tenang aja udah pokoknya. Oh iya. Pokoknya sama Ama nanti malam jalannya pakai mobil biar nggak hujan ya. Oh iya.
Oh ya pasti lah sayang. Ya udah ya. Ya udah ya. Bingung amat, yang kemana ya? Mang. Ayo non. Ini non. Info tangkil. Oh ini kayak. Ya bos. Terus sayang ya. Yang pesan saya. Dita sa. Kita bos. Dita bos. Beak. Beak. Di mana bos nak? Di itu tuh saung. Di Saung mana? Saung Mandalika. Bisa diantar ke Saung. Bisa. Ayo berangkat. Jarak tuh. Bos nak. Ya udah intinya yang di situ jadiin aja dulu. Loh. Ya nanti mas. Ya udah intinya yang situ jadiin dulu. Nanti saya transfer uangnya kalau udah jadi, tenang aja. Yang urus aja dulu urus. Iya. Ya udah nanti ada orang ya. Ya bos. Lagi kumaya. Lain menak anak buah aku nak kerenangan tangkil. Heeh cenah ge. Di gudang sampai kebeak tangkil tika bade orang boga anak buah loba ge. Kebeakan. Aduh, Mos. orang. Lain dong nak ayo wil. Ayah tenang wae bisa jadi kieu bae. Ayah tangkil mah melinjom mah cuma hargana lumayan. Atuh tenang bae sih ari kaharti mah. Ih, Jeung kula mah lebet pokoknya dong mah. aya berapa? Legat. Tangkalnya kisaran 200 tangkal. Oh, minta berapa? Nah, 50 juta. Weh, mun kitu mah eta tangkil lebet kabeh mah 30 juta. Pokoknya rembak buahna. Nu bener, ulah lalagan. Asli. Boga mengkeribo. Ribu mana? Urang sempur. Oh. Nyana aya tadi urang kependak, urang tadi kebenaran amat cik urang keur lewat ke kebon keur. Aya mana? Terus kumaha ayo? Menta 30 kumaha? Atuh urang mah ngeundeuleuh heula. Pokona moal kecewa. Ulah moal kecewa urang hayang ngeuleuh lah. Karena bos di baek ya. Urang ngadeuleun janak buah. Oh, nyantos. Nya. Dan ya, kontrol coba hiji-hiji. Ari leubet jadi kendan. Ayo, orang kotor nyantos ngontrolnya ya. Siap. Ya bos, pokoknya ulah sampai terjadi bos. Siap. Oke sih. Ayo dan. Sugan bener bae ya. Kebenaran ya di gudang geus beak kabeh. Aduh, aing tangkil. Kumaha si Dani teh gawena? Nah, lobanya. Tangkil Lobanya. uang ge. Tuh, lalu lebet lain. Tuh, lebetnya. Ih aja loba. Pokoknya bos dia mau kecewa dulu dia. Sampai handap-handap tangkal gitu lagi. Edas. Baleneng. Wih. Kumaha? Ah, Biang bos, ya. Biang. Ulah kamu 35 juta ge jadi. Wah, Wih, buah negenya. Ngedulu sorangan kan ke handap-handap. Akar. Handap cekula lagi mah. pura-pura. Iya, mau kecewa. Atuh lawan berak itu mau orang wani jasa. Ya. Kebenaran kan geus eueuh orangnya. Jadi anda jadinya kayak orang transfer ya. Transfer. Nomor rekeningna kirim bae ka Oke, siap. urang naon. Oke. Sama kumaha cara jadikeun bae. Tuh nya, tos rekeningnya nya. Mun. Tos. Tuh, asupnya. Asup. Asup teh. Mantap. Geus. Nek kana mengribo. Oh, geus jadikeun lah. Yuk, turnunin ya kabehnya. Ayo siap urang nuhun. Nya terima ngajual orangnya. Nah, terima meset. Oke, siap. Ayo Mang Dani. Wih, anak buah nama gagah jasa ya. Geus kawin San. Can. Kawin kan jeung embe. Nangis nya. Duh, Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam. Wih, Mang Kribo. Ente balik. Atuh ungkep putih ge. Oh, nungguan hambal putih. Di bae. Oh, Nungguan pakaya. Aja kumaha. oh, ini jadi kieu bae urang mas buru-burunya. Mamang kan minta 20 juta. 20 juta kami Kurang kebagian seberai. 20. Mana nomor ini? Seberai jadina. Hangs 20. Iya, jadi ya benar. Jadi pokoknya bener ya 20-nya. Oh. Mana nomor rekening? Cash teh. Cash pokoknya. Hari cash mah orang mah hayu bae, Kak. Ayo, mumpung butuh orang mah jeung Berbutuh di sekian selamatan anak. atas. Jadinya 20 jutanya. lumayan kan 18 ya. Mana? 18 ya. Ini kayak 2 juta deh nah. Bari nyusul orang kali bari ngontrol. Weh, bisa gitu. Ya, terima beres, terima ilnya, terima Oh, ya. amalnya. Oh, nya. Sekarang pakai ditransfer ke itu. Oh nya. Oh. Untung banyak. Lumayan. Nah sayang, ya jadi ntar malam pakai mobil Pajero ya. Pajero. Ke mana? Oh, bintang 5 ya. Siap, mantap. Ayo dadah, yo. Assalamualaikum sayang.